Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Sabab cek pipikiranana taya gunana mupulihkeun kagorengan batur kanu jadi indung. Dina hiji mangsa waktu si Warji keur ngalasuluh di kebon awi, Jol datang si Utun jeung baturna nu ngaran si Begu mawa katepel rek ngatepelan manuk. Barang si Utun nenjok ka si Warji pok baehna ngomong ngareos ka si Begu. Ku teu teh euy. Si bangsat baju teh keur ngalasuluh euy. Nah maling baju ti saha? Cek si Begu. Ih, pugu maling baju ti si Asep Onon. Malah bajuna oge dijual ka indung dewek. Nah geuning beuteung ditangkap. Is, meureun bae teh kanyahoan ku juragan lurah. Piraku euy. Budak sagede kitu geus wani maling baju. Dewek mah nya oge sok pulang paling can wani ari maling baju mah. Komo deui ieu maling ti juragan lurah. Ih, ari si lain. Bet make nyebut piraku. Lamun si Warji teu maok da ti mana barang hakana? Kana nganjuk geus taya nu percaya eta teh. Malah ka indung dewek ge geus gede hutangna. Tacan bisaeun mayar sapeser goeng acan. Allah. Atuh lamun kitu mah leuwih hade ku urang bae ayeuna pupulihkeun ka juragan lurah. Hayu. Sama lamun diantep mantak deulieun. Hayu. Cenah. Nya hayu rek laporan ka juragan lurah. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, kakarak sakitu si Utun jeung si Begu ngaromongna, karak oge arek indit marapadukeun ka imah lurah teh anu Jol teh si Warji norojol nyamperkeun ka hareupeun eta dua budak. Si Warji di tadi oge geus ngintip-ngintip kana omongan eta barudak duaan. Nah si laing teh mana kabina-bina teuing ngogorengkeun ka dewek teh. Ngomongna kitu si Warji bari mencerong ka eta dua budak. Beungeutna mungguh beureum, huntuna teu kakereket nahan amarah. Hoho, atuh da nya. Memang si laing teh bangsat. Hah? Ngomong naon sia? Bangsat, cek si Utun. Maling naon dewek teh ti si laing, ha? Lain maling ti dewek, tapi ti si Asep Onon maling baju. Lamun si laing kumawani pulang paling ti dewek mah entong sieun teu dibarogod kokod si laing. Wajib cek si Begu milu mairan. Tibatan si laing paporongos kitu malawi hade ngaku bae sarta minta dihampura ka Asep Onon euy. Keur naon si laing make pipiluan ngomong? Cek si Warji. Lamun si laing badagong ku dewek ayeuna dilaporkeun ka juragan lurah. Jor kan itu.
masing dilaporkan ke wadana oge dewek teu sieun teu gimir, cek si Warji bari morongos. Nya bener badagong ieu umat teh. Utun, tungguan ku si laing ieu bangsa teh bisi kabur ai. Dewek rek ka juragan lurah. Cek si Begu bari terus ngaleos indit satengah lumpat. Utun, dewek teh geus pohara di nyanyarina, geus pohara di wiwirangna ku si laing. Nah si laing teh moal aya euy-euy na. Si laing teh ngalawan ka dewek? Memang ngalawan. Sieun kunaon? Gimir kunaon? Dewek ku pantar si laing moal kudu sieun. Pedah eta beuteung si laing buruh teu ha? Mitra kitu teh si Warji ngomongna beringang sagahareupeun si Utun. Dadana meh antel jeung pereupna dikepeulkeun ti paparakat. Hayo sia, dewek teu sieun ku jalma goreng pucus ka si laing. Nya ayeuna si laing ngadu pereup haneut, ngadu tanaga jeung dewek teh. Hayo. Meureun bae euy si laing mah wani sote da mawa peso. Cek si Utun ngomongna arapap eueup-eup jeung bari ngadeg-deg kawas nu muriang keur nirisan. Mitra kaum dangu peso paragi ngalasuluh teh lung dialungkeun ku si Warji jauh pisan. Sok atuh tah, tuh tenjo. Pesona geus dibalangkeun ku dewek. Hayo si laing geura singkil. Di mana hayang gelut teh ha? Si Utun hatena ngaleket teuy jeung ngadak-ngadak miris. Panona kuram kireum teu wani neuteup beungeut si Warji. Tungtung namah pupunduran belenyang weh lumpat ti paparetot kawas nu diudag meong. Lumpatna teu nenjo kana tincakeun da asabak bae ditonjok ku si Warji. Tungtung namah jetruk weh ditajong kana tunggul awi. Gebut labuh irungna disusut kana batu nepi ka baloboran getih jeung tarangna datang ka jontowor. Hag sia tuman karasa, cek si Warji. Geuning kalaka ngangkerangna bae eta umat teh. Hatena mah borangan, badi sabaya hayam lisung sia, tajan naon-naon geus ngacir. Si Utun kebat lumpat ka imahna bari ceurik auk-aukan, gegerowan minta tulung ka indungna. Teka catur di jalanna barang nepik kanu dijugjug pok ngomong kanu jadi indung sasadu setengah marapadukeun. Aduh tolong kuring ditenggelan ku si Warji. Iya banget kuring nepi kagetihan. Aduh tolong. Waktu harita indung si Utun keur di dapur popolah jeung gurang goreng dagangkeuneun. Barang ngadenge anakna ceurik aduh-aduhan jeung tulung-tulungan gancang lumpat ngerojol keluar. Kulantaran gugup nepi ka sagala ditajong, meuni berang-bereng-brong, angeun lodeh oge nepi ka bahe. Masyaallah, boy aku naon aking. Eta beungeut sia lamokot ku getihnya. Aduh, kuring ditenggelan ku si Warji. Gusti. Nah ya umat bangkar warah teuing telangas teuing kaon angkat diwaras ya ku aing dilaporkan ka polisi. Hati-hati moal dibere deui nganjuk beas najan nepi ka leunglayeun oge. Cek Ambu Ijem bari nungtun anakna ka pancuran terus disibeungetan. Geus kitu dibaluran ku balur ketan hideung jeung cikur. Ya wis geus repeh-repeh. Nah atuh ku sian teu dilawan. Sia teh teboten wani apa gede kana awak sia batan si Warji. Ih lain teu wani. Da si Warji na mawa peso ari kuring lengoh. Ampoeng nya umat keur malarat masyarakat teu ngarumasakeun maneh. Cek indungna si Utun bari kekerot bakat ku ambek.
Mitra kaum dangu sanggeus siutun repeh cerikna belenyang Ambu Ijem indit ka imah Ambu Warji. Harapna rek ngontrog si Warji ari gogorengan mah di dapur cul bae nepi ka tarutungna. Teka catur di jalana sadatang-datangna gantawang Ambu Ijem mentog tilawang imah Ambu Warji bari nulak cangkeng jeung tutunjuk. Mbok, mana si Warji anak mbok pangkarwara? Kurang ajar eta budak teh, kurang ajar. Boya kumawani mergasa anak dengan. Tuh, anak kula beungeut mani ruksak di tenggelan. Ambu Warji molotot mata simeuten. Tina kagetna, teu gugur teu angin ujug-ujug aya nu ngagabrah bae. Ih, duka Nyi Mas, cek Ambu Warji ngomongna ngageter. Da tadi macan rek ngalasuluh, ayeuna tacan mulang. Alam po ya rek ngalasuluh rek mergasa anak kula adalah kan kukula tangtu dilaporkan ke polisi. Sanggeus ngomong kitu leos Ambu Ijem balik. Mitra kaum dangu satia dongeng manganggang. Ambu Warji geus lain dikieuna bae ruwaseunana jeung susaheunana ngadenge anakna rek dilaporkeun ka polisi teh. Awakna ngadak-ngadak lesu nepi ka teu kuat nangtung-nangtung acan eukeur mah boga kasakit turug-turug manggih kareuwas anu sakitu kasakitna teh ngadak-ngadak ngarosaan Mitra. Heukeur mah boga kasakit turug-turug manggih kareuwas atuh kasakitna teh ngadak-ngadak ngarosaan. Alah tobat Gusti. Kumaha bae ya awak teh atuh. Cek Ambu Warji bari ceurik ngabangingik. Bari naha eta si Warji mana teu beunang teuing diomongan. Mitra kaum dangu sabot Ambu Warji keur ceurik kacida ruwaseunana. Kusabab tekung sililajol si Warji datang bari manggul suluh regang awi garing. Barang main asup ka imah ruwaseun enjo indungna ngagoler di tengah imah bari ceurik. Ma, kunaon ma teh? Cek si Warji semu gugup. Nasihat teh mana nyiksa teuing ka aing teh Warji. Ya Allah, nah kunaon ma teh? Nasihat teh mana teu nurut kana omongan aing. Ari geus kieu kumaha sanu pinulungan aing mun sia dihukum. Ma, apaan salawasna oge kuring mah tacan orang mungpang kana piwajang emak. Nasihat teh kumaha wani mergasa anak Ambu Ijem. Hah? Mergasa kumaha? Cek si Warji semu kaget. Cenah siutun ku sia ditenggelan beungeut nepi ka ruksak. Mitra kaum dangu. Si Warji nu keur sakitu reuasna barang ngadenge omong indungna kitu teh ujug-ujug cikikik we seuri. Ma, si utun teh cilaka ku pamolana sorangan. Lain dipergasa ku kuring. Dasar budakna bae tukang marah padukan. Nah atuh cek indung nambajakeun ku sia. Malah cenah sia rek dilaporkan ka polisi sagala. Nu mata kaing reuas jeung ceurik lantaran sieun nyan sia boga dosa. Meureun sia teh dibuhi. Ambuing piraku. Jalma nu teu tuah teu dosa dibuhi teu pupuguh. Dasar saruana eta mah. Nya anakna nya indungna garoreng hate.
Mitra kaum dangu sanggeus ngadenge omongan anakna anu samodel kitu, Ambu Warji kakadak cenghar deui sabiasa. Rayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna, wanci haneut moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan, cahyana sumebar nyaangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dang daunan, pating carelak katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetaneun lembur, warnana rupa-rupa, milu mapaesan kaayaan lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat, anak hayam raricit ngagupayan nguyupan maksud teh punten, nguyupan cai nu nyalangkrung di pakarangan teu malire ka indungna nu keur diudag-udag ku hayam jalu. Kekeakan, kakaleprekan, terus lumpat ka pipir imah. Tidinya mah tak kadenge nanaon deui, indung hayam ditumpakan. Dina kaayaan anu samodel kitu, di kebon awi parantis si Warji ngalasuluh teh aya 2 budak lalaki keur arulin bari marawak katepel jeung ngantongan batu lalembut rek ngatepelan manuk. Ari dedeganana eta 2 budak teh nu saurang jangkung begang, nu saurang deui pendek gede, ngan kulitna loba cedaan jeung aya sesa-sesa urut budug. Utuk saya meureunnya, beteungna bureuteu sarta tarangna jeung irungna dibalur ku ketan hideung. Ari anu dibalur teh saya lian iwal ti si Utun. Ari anu jangkung begang nyata sobatna nu ngaranna si Begu. Anu budug teh geuningan horeng Mitra lain si Utun tapi si Begu anak tukang ngarit. Geuning eueuh manuk di dieu mah, ceuk si Begu ka si Utun. Heueuh, eueuh bulu-buluna acan. Anggur si urang ka sawah yuk. Hayu. Tapi ari ka sawah mah kudu bebekelan euy bisi lapar. Mekal naon? Mekal uras hade, mekal gorengan oncom hade. Ari hadena pisan mah mekal kahakanan bae rupa-rupa. Ari mekal kahakanan loba-loba teuing mah ulah euy. Indung dewek sok ngambek. Is, atuh ulah geruh. Nyokotanana kahakanan sing ulah katara ku indung si laing. Si Begu ngahulang sakedeung. Jiga nu mikir-mikir piakaleun. Kieu we ayeuna mah kieu-kieu. Dewe karek ngagolong berang-gorong kaleng kosong di pipir warung bari eong-eongannya. Ngarah indung si laing lumpat ke dapur ngagebahkeun ucing. Tah sabot ka dapur si laing kudu rikat ngantongan gorengan oncom jeung uras atawa naon bae nya. Ulah euy, ari kudu barang cokot loba-loba teuing mah. Indung dewek bisi rugi. Dasar budak mendit bae si laing mah. Teu eueuhan piomongeun kieu teh kitu teh piraku dicokot sakitu-kitu bae rugi. Lamun si laing ngarasa rugi di pentahan kahakanan ku dewek nyaleuwih hade antong sosobatan jeung dewek euy. Ulah pundung atuh euy, cek si Utun bari seuri. Dewek mah ngomong kitu so teh banyol bae. Cenah. Mitra kaum dangu. Sanggeus baradami tuluy eta 2 budak arindit. Si Begu rek eong-eongan di pipir imah. Ari si Utun rek nyokot kahakanan.
Mitra kaum dangu tekungsi sawatara jongjongan eta dua budak gesting balecir ka sawah serta sakuna merekis ku kahakanan aya uras, oncom, cau jeung kacang goreng. Lah oi, indung dewek mani hibut mamawa halu rek ngagabug ucing. Hohohoho. Cek si Utun bari seserian. Heeh, ngan hadena bae ucing garongna bisa salin rupa. Cek si Begu bari ngosom. Sungutna pinuh ku uras jeung goreng oncom. Nah oi, waka dihakanan di dia uras teh. Engke dihakan ayeuna dituang. Ieu mah hitung-hitung ngasaan bae. Hayang nyaho pelem henteuna uras jeung oncom. Mitra kaum dangu singkat carita sanggeus daratang ka sawah eta dua budak tuluy tinggal laprak mapai galeng rek ngintip jalak jeung tilil nu keur maracokan cacing dina kotakan. Da harita teh keur usu macul. Atuh tenjo tuh aya manuk jalak mani rapang tuh cek si Begu bari tutunjuk. Tuluy eta dua budak ting ngarongko ngintip jalak tilebakeun galeng. Kudu bareng euy ngetepelna cek si Utun. Kusiwal maranehanana marasangkeun batu leutik kana kulit ketepelna. Terus dipentangkeun. Bareng euy. Si Utun bari ngaharewos. 1 2 3 syuk sepret yang peletak batuna kena kana taneuh geleber manuk jalak teh haliber kabeh. Alah hanjakal tekeuna saeutik deui pisan euy. Meureun bae rusuh teuing euy. Tuh arentep deui jalak teh tuh deket munding keur guyang tuh cek si Utun bari nunjuk. Munding saha eta nya euy nu keur guyang teh? Oh munding juragan lurah sigana mah. Anggun si urang milu ngaguyangkeun munding bari tumpak hayu geus bosen dewek mah katempelan teh oi bongan teu bebenangan hayu tumpak munding oge tapi dewek boga karesepan nu leuwih model oi nyaeta ngamainkeun munding sina dangsa. Sina dangsa kumaha? Si Begu semu heran. Cing hayu urang buktikeun pek atuh nu ngangona ku si laing oloh heula. Ajak ngomong atau bere uras ameh dewek jongjon ngajampeanan mundingna karah make kudu dijampean sagala. Si Begu bari tuluy manehna nyamperkeun ka budak angon teh. Dewek milu tumpak munding engke selaing dibere uras jeung oncom. Nya seug teuing atuh seug teuing omong budak angon. Tapi mana urasna tuh? Si Begu tuluy ngodok uras jeung oncom tina sakuna sok dibikeun ka budak angon teh. Tah gerakop hakan euy. Nu aya uras mana ngeunah-ngeunah teuing tah ngeunah teh nya pelem nya peungkeur da loba kalapana euy. Goreng oncomna oge geura rangunaker teh leh ku oncom suma cek si Begu ngabibita bari song dibikeun ka budak angon. Mitra kaum dangu sabot eta budak angon jeung si Begu ngaharakan uras. Si Utun tuluy ngalagaang 2 ari geus meunang gancang gaang teh diasupkeun kana liang ceuli munding nu keur nyatuan. Sanggeus kitu si Utun lumpat nyamperkeun si Begu. Oi Gu, hayu urang ngalah daun putat. Cenah bari ngiceupan ka si Begu.
Ku si begu kahartieun maksud si Utun kitu teh. Tuluy eta dua budak lalumpatan kana tangkal putat. Terekel naik bari saleserian. Nani kumahakeun munding teh ku si laing tuan. Yo, di asupan gaang celina. Gerak moal lila deui oge dangsa gerak. Atuh matak tuluy ngamuk euy. Si laing mah gagabah. Bangsa bodoh ngamuk oge. Da lain munding dewek. Geraheun, kumaha engke mun ngamuk ka urang? Apanya eta nu matak dewek geuat ngajak naik oge bisi diamuk munding? Cicing bae urang mah di dia di luhur tangkal. Cenah. Mitra sabot eta dua budak galuntrang dina tangkal putat. Munding nu ceulina di asupan gaang teh geus mimiti gigideg jeung abrug-abrugan. Tina awahing ku getekeun, tuluy lulumpatan bari gegebos. Munding teh geus mimiti dangsa tuh, cek si Utun. Bari seserian awahing ku suka boga rasa hasil maksudna. Barang budak angon teh nenjok mundingna lulumpatan jeung abrug-abrugan teu pupuguh, tuluy ku manehna diudag rek ditewak. Da sieun terus kabur. Sanggeus deukeut munding teh bet malikan. Cedak bae ngadupak nepi kana karak bengkang. Tempes-empes budak teh. Aduh oi, tuh tetelan nu ngamuk munding teh nu ngamuk tuh. Cek si begu bari semureuwas. Tuh tenjo tuh budak angona didupak sia. Beuh cilaka, buah-buah tuluy paeh sia. Demi si Utun urut tadina seserian sakitu sukana teh. Barang nenjo balukarna kitu mah beb bae balem. Teu bisa ngomong sakemek-mek acan. Panonna molotot, hatena ngageter tina kacida reuaseunana. Ari mundingna sanggeus ngadupak budak angon teh tuluy bae melesat kabur teu puguh ka mana losna. Mitra kaum dangu. Demi eta budak angon teh sobatna si Warji. Ari ngaranna si Adun, umurna 8 tahun leuwih saeutik. Budak pahatulalis. Geus ditinggal maot ku indung bapana. Tapi kalakuanana hade pisan. Poe harita si Warji indit ka sawah sabab geus badami jeung si Adun yen rek ngarukuy belut di pangangonan sarta bebenangan baris diparokeun. Barang si Warji datang ke pangangonan kasampak si Adun keur ngajoprak dina kotakan bari humarurung. Tulang igana remuk pararotong digalai munding. Gancang kumaha diburu. Adun kunaon si lain teh euy? Mane ngajoprak dina kotakan. Cek si Warji.
dewek teh didupak munding, aduh didupak munding, cek si Adun sorana lalaunan meh teu kadenge. Astagfirullahaladzim, masya Allah, dada si lain nepi ka geuneuh kieu yeuh, ya Allah potong si ieu mah remuk. Cenah bari neuteup dada si Adun anu geus kempes ngan tob ka jero. Sabot kitu si Warji keur dongko ngilikan dada si Adun. Ujug-ujug peletek-peletek bae tonggongna aya nu ngetepelan. Atuh manehna ngagurubug terus nangtung bari luak lieur. Saha manusana anu ngatepelan aing teh ha? Nah, aya umat maneh telangas-telangas teuing. Cek si Warji bari ngusapan tonggongna. Moal salah si Utun. Si Utun nu jahil jeung telangas teh. Cenah bari tuluy meh ngagorowok tarik pisan. Setan. Lamun si laing wani montong ngadedoho bari nyumput sia. Hayu kadi datang. Pek sia lamun teh mong kuaing diberi. Si Utun jeung si Begu tangtu bae moal wani mindo deui ngatapel. Da sieun kapanggih teh. Aduh atuh. Cing dewek tulungan atuh tulungan. Kumaha ieu dewek teu bisa nangtung. Dada dewek pohara nyerina jeung eungap atuh eungap. Cek si Adun ka si Warji. Hate harita keneh ge mitra tuluy ku si Warji digandong dibawa ka bumi Juragan Lurah. Mitra kaum dangu. Sanggeus si Warji ngaleos, si Utun jeung si Begu tuluy tarurun dina tangkal putat. Gu, cek si Utun. Lamun si laing bela ka dewek, poma-poma pisan ieu perkara ulah diucah Aceh. Komo ka Juragan Lurah mah ulah curta carita. Mustahil. Pina aku dewek gelo, kumaha wani muka rahasia sobat. Tapi kudu aya buruhanana. Nah make kudu aya buruhanana. Naon buruhanana teh? Eta mah kudu kaharti bae ku si laing. Apan kuda munding oge upama teh dicangcang mah sok leupas. Cek si Begu. Tah ieu oge rahasia teh lamun teh dicangcang mah geus tangtu. Naon panjangcangna teh? Si laing kudu merean duit ka dewek. Unggal poe sabengol. Lamun teu mere engke ku dewek dilaporkeun ka Juragan Lurah. Geus tangtu si laing menang hukuman. Sabab geus ngalampahkeun jahilkeun niaya ka munding jeung ka budak angolna. Gu, si Utun bari dumare darek ceurik. Sing karunya bae atuh oi ka dewek oi. Omat ulah dibuka rahasia dewek teh. Hanes eta dewek kudu merean duit unggal poe ka si laing, boro-boro ngan ukur sabenggol. Dalah leuwih ti sakitu oge, leuwih ti sakitu moal burung ditedunan. Asal dewek salamet wae. Jeung lamun si laing rek nyaan bela ka dewek, sing dewek tulungan. Tulungan naon deui? Dewek teh pohara gemesna ka si Warji. Si laing oge nejo sorangan meureun. Pangna beungeut dewek ruksak teh lantaran ku si Warji. Ari geus rek kumaha si laing teh? Lah si laing mah kudu api-api teu ngarti. Ceuk dewek oge, dewek teh minang saraya ka si laing minta dibantuan. Dibantuan ngagelutan. Nyari kudu-kudu teh mah heug bae bubuhan sobat. Ceuk si Begu bari ngagaro punduk. Iraha si laing rek gelut teh. Rek gelut teh iraha? Har, si laing mah kawas nu gundam diajak nyarita teh. Si Utun bari baeud. Atuh nyasat ari kudu dewek-dewek keneh bae mah nu ngagelutan teh heula. Dewek mah minta tulung so teh hayang tarima beres bae. Kitu kieuna mah bangsa bodoh si laing. Kaharti aya nama kaharti. Jadi dewek teh kudu ngarah si Warji nya. Heug atuh. Engke di mana papanggih ku dewek rek dikekesak. Mitra kaum dangu. Ari geus ngomong kitu mah eta dua budak teh tuluy barali ka imahna.
na mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.